acara kemananya Kang? Timnya kapal. Aing barimun euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dia. Sehat. Alhamdulillah. Aya naon? Hah? Aya naon? Bade laras ieu teh. Iya. Ieu wayahna motor mogok anu kamari nginjem 50. Ning, wayahna ayeuna motor itu mogok, bensin beak. Aing kumahanya. Itu wayahna itu emang wayahna we da motor mogok kan itu bisa lempang itu. Tamah gitu. Atuh kieu we mah. Da berhubung imah punten Kang. Si Robeng pan nagih ya. Ente kan boga hutang ka saya. Tawayahna deh. Itu. Oh, jadi boga hutang ka dia? Heeh, itu kan hutang ka dia. Wah, 50. Urang nungguan ti dieu we tuh. Kana mun si ieu bayar atau mau dibayarkeun ka ente gitu. Oke, heula si si Robeng ge boga hutang ka aing. Berarti ente ge nungguan bayar ti dieu dong. Atuh heueuh. Kayak bola hutang nu mana? Oh, nu kamari. Heeh. Oh, aing pohonya. Kumaha tuh urang lieu. Kumaha? Atuh Rabel boga hutang ka aing. Aing boga hutang ka dia. Ieu boga hutang ka itu. Aing nagihna ka saha? Naon di dieu euy, mun riweuh. Di tadi. Iya. Aing motor mogok. Oh, Aing beli bensin. Iya, aing teh nagih ka si Rabel. terus Rabel nungguan ti dieu. Tapi da aing heuh ngarasa boga hutang ka dia. Aing geus lieur. satu yang ulah satu yang kieu bae Kumaha tah? di juman bae nama 50 mah aya yang beli bensin. Oh, Tah yang di juman heula oh berarti. yang bayar hutang ka dieu. Oh, berarti ieu bayar ka dia. Heeh. Oh. Ya atuh nuhunnya. Heeh. Ya kapan nyenek itu boga hutang ka aing kudu bayar. Oh, Gitu. Terus, iya, kumaha? Nah, ente pan boga duit. Heeh. Ente ge bayar ka urang ka dieu. Nah, berarti ente ka urang lunasnya. Heeh. Nah, urang ka ente lunas, tadi geus bayar. Nah, ente ka dieu geus bayar. Aing jadi lieur, aing nagihna ka saha ieu? Berarti ya duit urangnya. Tah dae nama berhubung hutang ieu geus lunas kabeh. Hmm. Tah ieu dicopot di ku urang. Nah, dicopot deui. Pan tadi kurang di juman ka dieu. Yang bayar hutang ka dieu teh. Tah ieu dicopot di kuing. Berarti ieu hutang ka dia Lunas. lunas. Ieu ka dia Lunas. ieu ka dia Lunas. ieu ka dia. Tah ieu dicopot di kuing jadi lunas. Tadi manginjeman. Tadi manginjeman hungkul. Lieur. Terus duit aing mah ka mana? Aing duit aing ge ka mana dan nagih ka mana itu meunang. Oh, terus duit urangnya ka mana? Lieur.